Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Menaruh masalah bagaimana kalau ada suami menalak istrinya lewat SMS. Warimah bercinta SMS, nalak ber-SMS kene. Yang isi SMS-nya seperti ini, nanti dah di pengadilan saya jatuhin talak 3. Apakah talaknya jatuh apa tidak? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Make bahasa nanti etang ke jadi taklek ke lamun di pengadilan karaku kaula jita atukeun talak 3. Atuh lamun can ka pengadilan mah encan kumaha engke bae di pengadilan. Samemeh di pengadilan mecan jatuh talak 3. Kita mau kos itu mah Oski gezia lamun asup ka imah lewat lawang eta tah jatuh talak 3. Atuh geus we pamajikanna ulah kadinya ka lawang eta kana ulah ditu bae. Henteu sarua jeung kos kitu bae eta atuh talek ieu. Lamun aya kieu mun kakak boga duit 100 juta neng katalak 3. Tah pasti ngadoakeun mudah-mudahan lo boga duit 100 juta. Kuari mah talak jadi lalab. Salah saeutik talak, salah saeutik talak. Hiji meureunnanan atuh loba ribut. Mor kadua teu bisa ngajaga lisan. Lantaran teu ngararaji, boro-boro nu teu ngaji, nu ngaji gen dekat ceplosan bae. Komo nu teu ngaji mah anu mentak sing hade sababaraha kali ribut jeung pamajikan ulah osok ngajatohkeun tolak. Ribut mah mirubut bae eta mah seni rumah tangga. Ngaranna aya senian atuh itu ribut-ribut acan mah okos di imah budak letikan. Sepi nu cerik-cerik acan. Jelema rumah tangga 20 tahun teu boga anak di imah sepi kan. Kadang-kadang nginjem anak teteh, nginjem anak adik, nginjem anak tetangga. Aju anakna teu daek cerik bae deui, diciwitan ku jana. Supaya cerik tah ieu ge rumah tangga teh kudu aya senian. Wayah seserian-seserian nyana, wayah happy-happy, ke wayah mararanyun. Kita garana seni rumah tangga. Tapi ulah dibiasakeun. Engke wesi kaserengan teuing lah aing ja lalaki aya sakieu mah sedeng. Usaha eukeur kendaraan aya ieu nu di imah sering jasa kos ge neangan deui we kitu aing ieu. Lalaki mah sok aju kitu bae. Beda jeung awewe. Aya pikiran kadinya lalaki mah sebab lalaki mah pendek buuk panjang lengkah. Aya we mah panjang buuk pendek lengkah. Baheula. Baheula eta. Kuari mah geus akur bae. Oh, lengkah awewe deuk soek teh naon terus bae geuna mah. Sangalengkah bae. Eta peribahasa kos kitu tapi kuari mah pohara lengkah awewe teh mana aya baheula mah awewe nu leuleumpangan sosoranganan malah aya. Tapi ayeuna malah embung di baturan. Iyalah baheula mah nu nganjang teh kan lalaki, nu apel nu nganjang lalaki. Kuari mah tibalik awewe nu nganjang. Mantak aya lalaki teu nganjang-nganjang, awewe nganjang teu laku-laku. Nganjang teu dianjangan teu nasib bae meureun teh mah. Padahal teu kudu nganjang teu kudu apel ai dasar bakal pijodoeun mah atuh datang bae nya geus dituliskeun ieu jodoh-jodohna
asal borosot ka dunya jodoh nage geus ditulis mentak ulah bingung-bingung. Aya jelema sogalana geus dituliskeun, bahkan aya jelema boga anak, anakna lalaki. Hayang nyaho coba ku eta jelema ditundun di leuweung sorangan bae. Ditundun di leuweung coba hiji hayang nyaho saha nu bakal mere daharna. Nomor kadua engke bahasana nyana bahasa naon. Nomor katilu hayang nyaho coba engke kawinna kumaha. Diteudeun we leuweung ku bapana. Hayang nyaho bae eta mah geus antepkeun. Dideuleu saminggu hirup keneh. Dideuleu ti kajauhan. Dideuleu deui saminggu hirup keneh terus we hirup. Wayah ngorandang biasa gitu. Ngorandang. Terus kabelah dieuna nyana kaberenehan horeng anu mere daharna kadang-kadang orai. Kadang-kadang monyet, kadang-kadang mau. Mere dahar nyusuan. Biasa datang kalumpang segala rupa. Gede. Ayalah bangsa umur 5 tahun kadinya disamperkeun ku bapakna. Ngobrol timbul bahasana bahasa Arab. Timbul bahasana teh bahasa Arab. Teh jadi urang ge lamun eueuh anu ngajaran mah bahasa Sunda, Jawa, Melayu, engke ge bahasa Arab bae. Asli bahasa Arab. Mun deuk mencoba-coba ge. Coba untuk percaya. Ini bahasa Arab, atuh bapak lagi bingung. Bahasa Arab biasa bahasa Arab. Jadi bahasa aslina bahasa Arab. Nah, daharna kabelah dieuna naon nu aya nyana mah dibere sangumbung lantaran geus terbiasa sabada disusuan ku hewan-hewan naon nu aya bah kadang-kadang jukut, kadang-kadang atuh pupucukan asal ulah pucuk nu isuk-isuk bae. Pupucukan munyana di dahar tak eta jadi geus ngeunah kitu bae nya mah geus dibere bangsa kadaharan urang kieu teu bingan gitu teu beukieu. Jadi kos kitu timbulna tah mentak kumaha kabiasaanana. Coba ge orok lantaran kurang dibiasakeun dahar ti leuletik sangu kagedenakeun sangu. Coba mun ti leuletikna roti cara di Mekah cara di Amerika tuh roti bae datang ka gedena. Nu mantak beusi engke hese sangu, hese roti dimimitian ti kuari batu. Hanya coba orok urang ye, leutik batu ke abeh ka gedena ngeunaheun. Nya geus di mana bae batu bapan loba. Tah eta kumaha kabiasaan. Masyaallah. Atuh ieu urang kabiasaanna di Parabana sangu nya sangu. Di Mekah kebiasaan para bana roti jeung daging. Di Amerika atuh kentang jeung roti gitu keneh. Kumaha kebiasaan we di Korea karena kebiasaan jeung lauk nu atah ge di dahar bae Korea. Mantap orang Korea tadi udah emeng bae nya terus. Sia cek emeng teh pagawean nu aing ku sia cekeun. Berubah orang Korea ge datang ka urang daharna sarua urang. Orang Arab geda datang ke Indonesia, orang Arab. Saminggu 2 minggu nyana culak-cilik kabelah dia mah sangu bae. Sangu. Kos urang we. Urang ka Mekah sapoe 2 poe mandangan sangu. Geus lila mah di Mekah embung urang enggak sangu. Terbiasa orang ditu paling samin, korma teh dahar, korma, roti dah. Kula ge mencoba kula ge. Barang rada lila di Mekah teh keur ka Mekah mencoba isuk-isuk ngadahar nu digulung-gulung teh tah nu digulung-gulung pagawean orang Pakistan nu di jerona rempah-rempah teh tah di dahar sagede kieu bener ngeunah masyaallah barang saeutik ngadahar deui tas lohor dahar biasa lanjut tas jam 2 dahar deui sangu sore sangu deui jadi beuki kabeh bentukna mah beuki kabeh samin-samin beuki. Urang lamun ka ditu mah ka mana ka Mesir lain deui kadaharan di Iran lain deui. Jadi sanagara kumaha kabiasaanana.
kumaha dibiasakeun eta keur carita kadaharan keur carita ibadah ge kumaha kabiasaan urang terbiasa ba'da magrib nonton TV mun teu nonton TV teu betah geus biasa mantes isya neuleuh TV mun teu nonton TV teu betah rada peuting saeutik geus biasa neuleuh main bola jam sabaraha main bola teh tuh sia mah jam 10 nya obahepan teu bareres kabeh ge geus biasa teu kumaha kebiasaan maksiat dibiasakeun atuh terus bae datang ka paeh tapi kapan ari santri mah kulantaran geus biasa bada salat Quran baca Quran kebalat deui Quran geus biasa ta santri mah asal manta salat teh apil teu maca Quran teh tas zuhur Quran tas asar Quran geus biasa santri mah di pondok teh kos kitu datang ka imana ge lamun mantas salat teh mun mantas teu geurahan mun teu maca Quran eta kumaha kabiasaan mantak lamun ka salat hajut teu maca Quran asa teu pararuguh amat di perasaan teu kumaha ajuna mah bak-bak dahar we melampiaskan gitu kumaha kebiasaan urang biasa malam Jumat maca sholawat mun teu maca sholawat teh asa teu betah kumaha kebiasaan tah mantak urang biasa peuting hudang tahajud ku ari teu tahajud leut bae datang ka subuh hees seger paneta tolol da kos itu Pak Haji biasana masuk rada leuleus teh kadeuleuna heueuh lah teu bani mah seger amat hees full eta urusan awak tapi urusan batin mah lain okos du biasa orang salat subuh haju kaberangan asa nyeri hate sanajan hees mah meunang ti Gusti fadol Allah tah mah sebenarnya mah hees mah saha nu bisa nyeun hees du hese hees hudang lagi menang Allah hudang urang biasa salat subuh berjamaah senang hiji mangsa kaberangan kajenting seserian ge hate teh nyeri asa perasaan kumaha tuh eta kebiasaan tapi sakali doang tak kos gitu 2 kali mata 2 kali leungit tah 3 kali mah biasa deui bae malah lamun kapentingan peuting teuing jadi kumaha kebiasaan nah ieu urusan dahar kumaha kebiasaan urusan ibadah ge kumaha kebiasaan urang nu geus biasa ngaji poe minggu mun teu ngaji teh teu paruguh lain batur ieu mah teu ngaji teh teu paruguh asana beda bae beres teu ngaji tapi kulantaran geus biasa tah mandek datang ka dina mandek ngaji deuk nongkrong deuk ngawuduk deuk nyate pokona mah datang ka dieu we bebeja ka imana mah ngaji bae ieu kasih mana Cilongok ngaji atuh di mana ulah nyaritakeun di mana ngaji bae pokona tadi dicaritakeun naon tanyakeun ke akur ge di mitu terakhir dina masalah diat akhirnya nyaritakeun tentang wajib kafarat tajibu bil qatli kafaratun wajib bil qatli kusabab ngabunuh teh kafaratun kafarat ngaluarkeun kifarat cek bahasa urang cek ngahaja ngabunuhna atawa sibih ngahaja atawa kasalahan dawan Allah wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah loba jadi carita kafarat ieu mun berdiri di negara khalifah negara Islam
nu pemimpina make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Di negara urang mah pemimpina lain make aturan Al-Qur'an, ngalaksanakeun make KUHP. Jadi aturan-aturan Belanda demokrasi jauh bedana jeung Quran. Quran mah menang ti Allah, KUHP mah menang ti manusia. Geus atuh menang Allah mah akur jeung aturan Allah menjurus kana kasalamatan sorga. Ieu mah geus jelas teu make aturan Al-Qur'an, make polos sorangan, make hawa nafsu kahayang sorangan, jadi menjurusna atuh menjurus ka neraka jahanam. Sakitu beta mah geus nu urusan lain daripada Al-Qur'an ieu cilaka. Wa man lam yahkum, jelema nu teu ngahukuman make Al-Qur'an minal khasirin, minal kafirin, dan selanjutnya ngan lamun eueuh nu urusan ieu nagara bakal acak-acakan. Nu mandag sanajan demokrasi ge urusan bae nagara, memang kieu kaayaanana ngan disesuaikeun jeung aturan Al-Qur'an. Bentukna demokrasi, pemilihan menang masyarakat, menang rakyat, ngalaksanakeunana ulah jauh jeung Al-Qur'an. Bisa. Lamun ku urang diadu-adukeun mah hampir akur, hampir. Dan kabelah dieuna diselewengkeun. Mantak di negara demokrasi model urang supaya rapih, ayalah filter jang hukum MUI, supaya ke keputusan-keputusan nu patali jeung agama diatur ku MUI na disogok ku negara. Aturan mah ieu negara teh dilempangkeun ku MUI, ku ari mah MUI na pake jembatan jang supaya negara ieu diluluskeun ku MUI. Harese cenah teh kitu ka harti kieu sia yang ka harti Pak aing ngobrol jeung urang ketos mah hese. Sapira tukang macul. Kieu ye supaya ka harti ye. Di lembur eta teh Islam, kemudian muslim mutlak di dinya endek nyieun gereja. Nah eta nu tanda tangan kan MUI, tah MUI ngomong ke masyarakat atau masyarakat datang ke MUI, Pak di diri dibangun gereja kan ini mayoritasnya Islam, Kristenan. Nah kami teu setuju, MUI lah nu bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat bahwa masyarakat di sini tidak menyetujui pembangunan beribadah di luar Islam. MUI tanggung jawab kan rapi kan ngeunaheun di desa ieu aya Indomaret, di jerona ternyata aya usaha anu diharamkeun ku agama jual minuman keras, malah di dinya aya PLBK macam-macam lah pokoknya mah ekstasi segala rupa. Nah kajahoan nih ke masyarakat, usullah ka MUI siap bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat. Nyana usul bahwa di desa tersebut ada penjudi sebuah toko Indomaret penjualan minuman keras. Kami selaku MUI telah sepakat dengan masyarakat tidak mengizinkan untuk jual beli tersebut. Andai kata dilakukan oleh toko tersebut, maka kami akan merampas bukan minuman itu saja, dengan Supermi dan Indominya dalam. Hebat tak MUI, pinter tak MUI tak kos gitu tak. Eta tak jangkos gitu tak, kan ngeunaheun. Tuh dikasih contohan gitu merada geus oh bener asa keluar pohon deui. Eta jangkos gitu tak, jadi orang lapor coba ka MUI aya naon-naon, lapor MUI. MUI teh emang singkatan tina naon Kiai? MUI teh ya Majelis Urusaneun.
Aduh, MUI eta kos kitunya eta ngeunaheun kan lamun kos kitu mah aya naon en lapor aya naon en jadi seimbang sanajan di negara demokrasi aya keseimbangan tergantung kumaha aspirasi masyarakat sebab nu di deuleu suara mayoritas. Jadi kumaha mayoritas tapi lamun geus mayoritas sadirinya Kristen 100% atunyana dek bangun gereja lantaran lain bentuk negara Islam atuh pek bae sote cak maranehanana dia memang mayoritasna Kristen. Nah, di dia mayoritas misalnya 70% Kristen aya ge Islam model di perumahan Kristen nyana nyieun sarana jang ibadah atuh endeu kumaha aja emang mayoritas nyana Kristen nyana endek ibadah ka pangeran nyana meunang ngabekot nyana pangeranna ge engke ge dikaluhurkeun dikahandapkeun ku nyana tololnya atuh mah urang kan nu dikaluhurkeun kahandapkeun ku pangeran nyana mah nyana nu ngaluhurkeun kahandapkeun pangeran nu ngisangan pangeran ge nyana tolol eta sebenarnya mah tapi geus kumaha nyana bae geus atuh emang mayoritas tadi dinya Kristen Katolik nyana ngabangun atuh pek-pek deui di negara demokrasi mah kos gitu kan ngeunaheun tah aya MUI tah tinggal urang MUI na bae coba disogok kapan teu tinggal gitu bae tah pembangunan gitu hotel nah ieu peruntukan hotel teh jang naon coba eta teliti urang kadija ka proyek datang Pak ini siapa ini apa namanya pimpinan proyeknya oh no tanya orang pimpinan proyek anu ngebogaanana saha tanyakeun Pak itu hotel peruntukannya untuk apa untuk baca sholawat oh iya nggak apa-apa tuh kalau begitu mah asa gade kakara gade ngeng hotel jang maca sholawat aduh masya Allah hotel mah di mana-mana ge sapira hotel lu bantak di bagus-bagus ge atuh hotel karana ge hese ngomong urang aya ge di Pekalongan tah hotel teh mun urang asup ka dinya kudu mawa kitu surat nikah lamun teu mawa surat nikah teu bisa atawa nyana lapor heula ka pemerintah di setempat bahwa nyana suami istri ge telepon nyana ka daerah urang oh iya itu mah suami istri karak eta aya satu hotel di Pekalongan kos gitu atau di Banjar baheula keur kula di Banjar tahun 80 genepan tah eta teh aya hiji hotel mun teu mawa surat nikah teu diterima suami istri mun aya awewe doang sorangan diterima lalaki doang diterima tapi lamun duduaan tah lamun teu mawa surat nikah teu bisa eta baheula kuari mah cenah biasa bae kuari mah terus komo di Jakarta mah wih eta emang malah atuh disadiakeun gua lagi kerja di bos mah kitu je baheula sadiakeun di hotel tah ieu negara urang teh kos kitu tah satu sisi maju satu sisi tah hotel-hotel nu di Jakarta teh eta teh tempat-tempat kos kararitu muringkak bolu pan urang neuleuh pembangunanna resep menjulang tinggi neuleuh makna di jero inggis anu luar biasa asup ka hotel teh mantak betah kan make ieu tuh itu mantak betah lantaran nu garelis aya dirinya menu segala rupa aya kumaha pesenan-pesenanana nah ieulah keur carita perzinahan Jakarta eta kos karita komo kuari dipimpina atuh ku non muslim geus bae kumaha meureun ke kahareupna tah eta kos kitu terus ka Tangerang ka dieu terus teh di Siloam ka dinya BSD dan lain sebagainya engke mah ka dieu ka Pasar Kemis terus ka Kendal terus ka ditu tinggal di deuleu bae perkembanganana coba ge wah mungkin kasisi Islam nu ikhlas geus eueuh geus carang aya ge jual beuli bae atuh utung-utung nama agama ngan sakadar semu-semu doang pareun ke kaditu anu mentak Muhammadiyah henteu kudu ngaharam-haram ngabidah-bidah ka marhaban tepkeun bae pareun sorangan sebab naon nu parolot kuari geus maraot pemudana geus teu daek marhaba teu pareun
tuhnya eta keur carita perkembangan tapi Allah mah deuk ngaluhurkeun agama nu Allah atuh ku Allah disanggakeun ka Gusti Allah. Satu sisi diserang Irak, diserang Suriah, diserang Palestina, tapi di sisi lain di Amerika, di Inggris, di Jerman loba nu arasup Islam. Gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ieu di negara urang wakikieuan teh ieu sakadar aya tek agamana hungkul pelaksanaana nama teu aya. Wa in kanal qatilu sabian sanajan nu ngabunuhna budak boro-boro ngabunuh cacak-cacak ngarusak barang batur budak atawa nu edan tetep kudu aya nu bertanggung jawab sebagai walina boro-boro eta atuh hewanna bae mun ngarusak tatangkalan batur kudu tanggung jawab nu bogana. Komo ieu ngabunuh wa abdan jeung hamba di urang mah abid eta adalah boyongan perang muslim jeung kafir perang muslim menang diboyong ku muslim segala rupana jadina gonimah. Nah ieu mun lalaki dijadikeun abid awewe dijadikeun amat eta teh urang malah eleh kuari malah Islam eleh kuari peperangan teh urang mun ngadenge kuari eleh terus sanajan secara makna nama menang tetapi secara fisik eleh emang kos kitu si jalun artina alkitab si jal perang mah mun kitu si jalun kalah menang kadang-kadang menang kadang-kadang eleh baik kelompok kecil kadang menang kadang eleh kadang menang kalau atawa kelompok besar kadang menang kadang eleh kadang menang kadang eleh urang baheula di zaman Kangjeng Nabi menang terus kabelah dieuna terus kapepet deui di zaman kitu Raden Patah menang deui Islam kuari kapepet deui terus coba datang ka kuari can muncul Islam teh dina peperangan encan muncul masih kena terdesak terus tapi orang ulah kaget engke muncul datang kesatria Imam Mahdi ulah kaget emang kos itu diceritakan ku Kangjeng Nabi nage ke aya pahlawan anu luar biasa Imam Mahdi ngan urang lamun meneliti kekalahan naon ni sebabna mun diteliti ti Kangjeng Nabi kene ketika perang Uhud nu mantak Kangjeng Nabi sahabat-sahabat kalah lantaran sahabatna tergiur ku dunia. Ketika melihat dunia sahabat nu geus ditetepkeun di gunung tersebut pemanah penjaga dan lain sebagainya ulah waka berubah cek Kangjeng Nabi lamun encan aya instruksi tapi ningali lalumpatanana kafir ieu muslim deuleu awewe garulis bahkan neuleu nu make gelang neuleu nu make kongkorong neuleu nu make kitu cincin dan lain sebagainya. Nah kabita turunlah untuk memburu eta berarti dunia asal geus dunia geus hancur. Terus kabelah dieuna kiai-kiai keur mejena tentrem magahan ngaji boga santri aya 200 mah aya be jamaah mingguan 100 200 sampai 400 mah geus tentrem hirup kadeleuna ti majlis ka masjid ka imah ti majlis ka masjid ka imah kos Kangjeng Nabi kasepuhnakeun kan gitu kasepuhkeun mah ki Kangjeng Nabi ge henteu loba kegiatan sakadar ti majlis ti imah ka masjid ti imah ka masjid. Nah ieu ge kos kitu teh kiai teh mantep jasa teh mantep barang jol bae lurah mawa bendera kuning mulai guys goyang ketebak angin dikuatan ku camat kebutuhanana naon terus dirojok. Nah ieu teh nyana akibat hayang kemudian atuh aya mulai dunia tah aya nu lain eta ya aing jamagahan ngaji moal kaganggu kabeneran keur aya pembebasan tanah lah aing dek milu nyaloan bae lah
Ustad milu nyaloan nu biasa dikekempit Riyad takrib kuari mah SPPT tatangga dibawa kunyana dunia ya dunia ngagilek hate nges bal beres tak kajian kumaha ge santri moal betah ngaji moal tentrem tareng geusan teh tareh wassalamualaikum warahmatullahi beres eta kos kitu dunia ulah eta sangkilang cicing bage cicing asal hate resep bae kada dunia lain deui teu meunang resep kana dunia aya eueuh sakitu bae eta karak mantep. Nah, jadi dunia luhurna agama munculna agama ieu lamun teu kabita ku dunia asal geus kabita ku dunia tuh geus lubas cara rengkleh bu encan perang jeung itu kakarak perang jeung bendera koneng bae teu kuat kakarak bendera eta doang geus teu kuat masyaallah teh gitulah jadi kuari ya dideuleu ku urang di berbagai daerah lain saeutik nu barisa ngaji lain saeutik anu negakeun pondok pesantren tapi kekuatan batin nu mantak yayasan lain jore yayasanana istimewa atuh lamun aya jelema nyieun pondok pesantren yayasan hebat lantaran terkoordinir secara rapi aya kelas 1 kelas 2 kelas 3 engkena kadituna boga atas nama ijazah lain letik-letik istimewa bagus di mana jorena kecenderungan hati terhadap dunia geus lain deui geus lain pondok pesantren yayasan mata mah lantaran naon lain dek negakeun agama ayat nu teu mayar bae saurang murid dikaluarkeun eta tandana tah aya di pondok pesantren mah pendatang ka incuan ge moal anu ngaluarkeun sadaekna nyana mimiti can kawin-kawin cenah kula mah neuk di pondok los boga anak 1 2 3 4 5 sampai beja ka kiaina kula di pondok geus boga anak 5 ajo deuk di pondok mah asa bodos sia wari geus boga anak parawan ngawinkeun nya na balik heula aju ka pondok deui kula becenah geus boga minantu ge di pondok datang ka modar sia di dinya bae eueuh nu keluar geus sebab lawan ieu tuh kiai jeung nyana teh babarengan ibadah ngaji ka masjid eueuh unsurna naon mantap bae tah coba sakola mah teu mayar bae teu bayaran sabulan aju bae warning tuh eta kan dunia ngaranna eta jadi berarti gak jual pendidikan teh ku dunia maluhur kajian kumaha ge kajian deui pondok pesantren 5 tingkat 7 tingkat datang ka langit tetap moal bisa pakai perang kos gitu sebab lawan dunia jerona malah dikutuknya natah ku kiai-kiai ku musonib sebab mu'alifna musonib teh ya sapina ya takrib ya riyad ya fatul mu'in ahli-ahli Allah kuari dibaca di pondok pesantren ku ahli dunia ya sekedar pikir mah masalah ngan bermasalah sote niatna etalah mantak henteu terangkat agama teh lantaran misi di jerona lain agama tapi dunia nyana mikiran bae waduh tahun ieu pemasukan ngan sakieu teu bisa melebari tanah waduh tahun ieu sakieu teu bisa ganti mobil waduh tahun ieu mah kieu tah nya mikiran teh kitu jeung kitu bae pikiranna kitu jeung kitu aya santri salap teh boga pikiran kos kitu ge salap deuk kabeuli deuk kitu bae mobil deuk aya deuk eueuh katu kitu bae nya santri deuk pinter deuk teu bodoh bae nya bodoh bae pinter jang nyana bodoh jang nyana tuh geus bae kitu ibadah bae geus tah beda adalah pesantren salap teh kos kitu mantap bapana ge masantarikeun anak kesel anak aing sih baga kumaha nya kos kitu amat nya boro-boro tatanggana bapana ge kesel 5 tahun 6 tahun bapana encan kadeuleukeun anakna kumaha-kumaha kesel tatanggana ge nanya anak Mang Haji di pondok keneh heuh geus sabaraha tahun aing mah 6 tahun kumaha perkembangan aing ge puyeng ya leuleuh anak datang minta beas baelah kumaha kadituna kumaha nyana bae lah wai tapi bangsa ge 9 tahun 10 tahun ka arah di masjid kadenge Allahu akbar anak saya tak anak Mang Haji puja hebat eta wih atuh anak Mang Haji teh cek jangan mulai tatangan boga anak paraun dari ka mana keur aja moal ngan geus mahal atuh geus bisa kos kitu mah
tuh kotok geus bisa kongkorok malin deui mah. Aduh Kiai Haji jual mahal blon tuh Kiai Haji. Itu santri mah beda. Oke lah 5 tahun balik ka imah. Nu sakola SMA mah mun aya anu maot moal digerokeun. Anu kuliah aya nu maot moal digerokeun. Santri mah digerokeun. Di hadir si Edi mah kuna itu mah anu pae pangmandiankeun sial. Giliran mandian ka aing. Tapi tetep bae santri mah biasa bae. Deuk salah deuk bener di pandian we kunya. Ayo geus tangtungkeun kunya mandi. Tangtung sia. Oh, tenangnya na pede bae santri mah. Namun ku datang apa ditangtungkeun kaluaran anyar ulah loba ngomong. Masya Allah, santri mah pede bae. Bungkus, beres. Pandian, geus beres pandian bungkus. Deuk salah deuk bener pokona kitu bae santri mah. Lamun anu ngaharuan pan ieu atuh kitab teh pan lain hiji. Geus bae cenah pede bae cenah. Ai datang ka kamar mah aing salah sebenarnya. Pede bae cenah. Ulah sok ngaharuan ngaji. Geus bae pokona siam pan teu mondok mondok. Emang aya aturan kos ieu. Pokona geus kumaha aing bae jalanan kos kieu mah. Geus saya kerja jadi supir bae salah dan terus. Beres salateun jadi usaha saja nah ente betan menjadi imam tenang guys eta santri mah diperlukeun anu hajat ieu harina balik kan kudu deuk malam rasulan coba hadiah puji ai tenang sabira hadiah puji coba nu sakola SMA jawab ceng sia di imah teu panghadiah puji kudu mun bahasa Inggris mah I love you bae mah aing bisa gitu. Beda derajatna tuh pesantren jeung sakola lain deui geus kabelah ditu nagetek bemis neuk cicing di imah ge lain deui budak sakola mah teu mikiran kaler kidul cicing di mana bae di deket pabrik los di deket lapangan bola los tapi santri mah lain deui aing cicing di mana ieu nya nu aya musolaan kadanan ku masjid ieu ngeunaheun meureunnanan bari salat berjamaah pikiran teh kadinya dan mantak eta mah geus asal mah santren geus ahli sorga beta mah santren ahli sorga tah mah geus pokona nyana mah tah nu ngaji mingguan mah antara sorga jeung neraka keneh kican mutlak santri mah geus mutlak eta geus paeh jana mah keur masantren sanajan keur di imah status pasantren geus moal dihisab deui sorga bae nu sorga tah nu ngaji mingguan mah kacan puguh sebab niat lagi lain mondok pan ngaji mingguan mah melampiaskan iya gara-gara eueuh di ditu da ieu mah ieu ngaji nu ku urang diaji eueuh di teu dilaksanakeun da majnunan wa abdan jimian abin wa amidan muktian mutasabiban eueuh pelaksanaanna nya bikotlin muslimin kumaihan seorang muslim walau bidari harobin sanajan maehan nama di negara kafir harobi tetap kena sanksi baik wazimin kitu keneh maehan kafir zimi teu meunang sabunuh-bunuhna atawa kafir mustaman teu meunang sabunuh-bunuhna lantaran aya anu melindungi. Orang Amerika datang ke Indonesia dilindungi ku orang Indonesia mustaman manehna. Nah, orang Inggris, orang Belanda turis jana ka urang teu meunang dibunuh, andai kata dibunuh ku urang tetep urang kena sanksi. Teu meunang diamankeun nyana. Boga pisah sabaraha lilana di urang, da pisah teh sebagai pengaman. Ketika ditangkap dia lepisah. Nah begitu ditinggali oh iya 3 bulan di Indonesia nyana teh ya diperhatikan hirup di Indonesia selama 3 bulan teu meunang diganggu ongkos urang ka negeri Amerika sarua bae mantak teu meunang andai kata dibunuh kafir zimmi andai kata dibunuh kafir mustaman kena sanksi sarua bae bayar bikotli janinin jeung ngabunuh janin anu dikena sanksikeun kaparat teh groh
tadi membunuh-bunuh deui ieu ge sarua janin madmun bil guro abid au ghairiha tawalian abid atawa hargana sebab ieu maksum janin teh orok nu aya di jero beuteung dibunuh kena sanksi mentak dokter nu ngabunuh janin teu kanyahoan misalnya atau aman urang di dunia nama engke di akhirat kurang bakal nempo berbagai dokter sabaraha dokter cobaan ngabunuh banjani mentak ngeri oge Masya Allah karim nak dipermasalahkeun TKB na aya ngabunuh janin mah geus jelas haram ieu perkabeanana ieu KB mapan menjaga memeh terjadi gitu naon ngaranna memeh terjadi geus dijaga. Nah ieu ngaranna KB. Tah eta teh dipermasalahkeun antara meunang jeung henteu-na. Tah tergantung kumaha tujuanana, kumaha elatna. Lamun aya awewe lemah fisikna, kemudian lamun teu di KB ieu bakal mengkhawatirkeun engke kandunganana. Cilaka dirina atau cilaka orokna, nah ieu menang di KB untuk menyelamatkan kelemahan indungna atau aya panyakitan dina rahimna lamun memang ieu ngandungnya nah bisa akibat dari kandungan tersebut rahim terganggu efekna engke bisa kana awak berarti penyakit menang di KB kos kitu tamah tapi lamun kieu mah kula boga anak kan geus 2 nah kuari di KB emang kunaon sok sieun teu kadidik teu bisa jadi alasan tah kos kitu komo kieu mah kumaha boga anak 2 3 KB emang kunaon lah bisi ka ditu kuari ge hese dahar engke ka dituna beuki hese dahar be sieun fakir sieun miskin ieu mah leuwih bahaya ulah kos kitu atuh terus wae antepkeun mantek lamun kadenge ente boga anak sabaraha 15 mantah tiis asana kana hate eleh kotok rintik mah lamun kadenge sabaraha anak 2 saeutik jasa teu betah Islam teh teu kuat kos kitu kuat mentak Arab kuari geus dianggap kecil ge ku Amerika saeutik masyarakatna tapi nyana dek nyerang Indonesia endap-endapan dapat emang kumaha ye atuh sieun rayap loba jasa henteu kudu di perangan mbak jeung emas kiih sarua jeung laut pan kabeh aju ku barang Amerika di kadijakeun ti kelebuh nyana ka ditu ku ngambeuceuk kiih si mbak geus geus pupuringisan pan ku loba-lobana ieu ku loba masyarakat ku lobana jadi perhitungan Cina teh diperhitungkeun ku Amerika lantaran loba jasa masyarakat tapi Yordan seetik masyarakatna Indonesia non Arab dianggap letik kebanean nu loba masyarakatna ieu dipake kasieun mantak terus urang mah ulah KB maning kabehkeun bae geus wa abdi lasihi jeung hamba dirina nu ngabunuh zain ngabunuh hambana tetep kena sanksi wa nafsihi jeung hamba ngabunuh hamba sarua wa fi nafsihi mawajun dina ngabunuh hamba sorangan wajah ieu malamun ngabunuh diri mah kena wajah zaid seorang hamba kemudian ngabunuh diri bunuh diri mah ieu diperhitungkeun nu kena nasaha kena sanksi cek sakaon teu la imratin teu dikenakeun sanksi teu wajib kaparat bikot limratin ngabunuh awewe wala bikot sabin budak leutik harobia ini anu bangsa kafir harobi duanana wanita budak leutik kafir harobi duanana kafir anu merangan Islam eta tek dikenakeun sanksi lantaran memang bunuheun nya nama sebab nyana lah anu ngarusak ka Islam di negara kafir harobi lain di negara di luar eta di Amerika perang jeung Amerika perang jeung Indonesia kemudian dibunuh
sasahan lagi henteu kena sanksi lantaran memang kafir anu ngerusak wari Amerika ya kafir harobi wabagi jeung anu lacut jadi berarti lacut teh anu bangsa jelema ngarusak wasoilin jelema nu ngarusak dibunuh kurang masalah jelema ngarusak tatanan negara ngarusak tatanan manusia ye kemudian anarkis disebut nate dibunuh masalah tah mokos kitu keur zaman di karungan teh eta kan hasil keputusan musyawarah jeung MUI lantaran masyarakat resah di pasar aya geng iya di kota-kota besar loba jasa geng preman dan lain sebagainya ke kampung-kampung masyarakat resah nya dimusyawarahkeun di negara mulai ku ari di Deule di Tangerang aya sabaraha Serang aya sabaraha Garut aya sabaraha nah geus dicirian bunuh geus emang ngarusak tamat lain lalagaan ngarusakna masalah teh dibunuh kos kitu bagian soil henteu kena sanksi andai kata kurang dibunuh boro-boro kudu boga kepentingan di negara wilayah ieu mah masyarakat ge ngabunuh eta masalah lantaran sarua jeung kafir harobi sarua jeung murtad emang bunuheun tah kos kitu di urang mah bari-bari ge uang jago doang mobil liwat muatan berhenti uang jago teh balah ku bontot Samsung ge jadi teh kos kitu mah muktasin minhu ajujeng nu kena kisos kemudian dibunuh masalah emangnya anak kena kisos geus wala kullin minas syuraka kafaratun fil saban sahiji tina syuraka syarik-syarik anu tadi ieu adalah kafarat menurutkeun qaul rasul wa hiya kaziharin percis kos jihar bae lakin la it'ama fil azhar cuman teh aya it'am hungkul dina mungguh kaul azhar selesai nyaritakeun diat sok itu panjang lebarna walaupun henteu kitu dilaksanakeun di negara urang tetapi urang hukum-hukum nama geus nyaho minimal jangan jaga diri urang ulah sampaikan terjerumus urang ngarusak batur ngabunuh batur atawa urang nganiaya batur lantaran di Indonesia di dunia henteu selesai tetap aya penyelesaian jaga di Rabbul Jalil mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah dihampura ku Gusti Allah diberi daek ibadah ka Gusti Allah sehingga urang maut husnul khotimah wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين Wallahu a'lamu bimuradi fatara maka ningali sira Muhammad alladzina ingong ake kang ikut tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina maradun utai gering dha'fu tiqadin tegese lemah pertekadan Abdullah bin Ubay al-Munafiq ya Abdullah bin Ubay al-Munafiq kang munafik yusariuna ale age-agean ya alladzina kabepihi ing dalam Yahud dan Nasrani dan Nasara fi mualatihim tegese ing dalam asia-asian ing Yahudi Nasara yaquluna ale ngucap ya alladzina fi qulubihim maradun muta'adzirina an halakang sasadu kabe an saking mualat
Naksha tusibana ing lapan naksha wadi ingsun sadaya tengenani na ingsun sadaya dairatun apa bencana yaduru bihadaru kang muter biha kalawan daira apa dahru ben apa daru zaman alaina ing atas ingsun sadaya min jadabin saking paila au galabatin adawa dan lindi walayati Muhammadin lan lale orana sempurna apa perkara Muhammad atu palaya miruna maka ngaembargo atau ngabekot aya Yahudi lan Nasrani na ingsun sadaya atau maka orang ngayakeun papanganan ya Yahudi Nasrani na ingsun sadaya qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala Fa'asallah maka manawasaf Allah iku yantankan ya Allah bil fatih kalawan ngamenangkan bin nafsi tegese kalawan nulungi nabihi kalawan kadue nabi Allah liazari dinihi kena ngalahirkan agamanya Allah amri minya ini atawa perkara kang tetap saking sanding Allah bihat kisatil munafikin kalawan ngabuka ada ngarumpak tutup ongkang munafik kabeh waktu dohihim lan kama melehe iya munafikin Yusbihu magadadi yang munafikin gabe alama asaru ingat sebarang kang nyamarkan yang munafikin gabe piampusim dalam pirang awak yang dalam pirang atine munafikin minasyaki yatana saking mang-mang wa mualatil kufar lan asia-asian ing pirang-pirang kafir nadimina iku kang kaduhung kabeh وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ habitat a'maluhum fa asbahu khasirin wallahu a'lamu bimuradihi wa yaqululan ngucap bi rabbika lawan den baca ropa istinapan ala istinab biwawin wa dunha kalawan wawulan orang ana wawu wa yaqulu atawa yaqulu bin nasbi kalan kalawan den mazana lan den baca nasab aqtufana den atabakeun alayati ing atas lapan yatia wa yaqulu lan ngucap sapa alladzina wong akeh amanu kang padang imankeun ya alladzina kabeh li ba'dihim kalau setengah ya alladzina idza hutika satum tatkala den langgar opo kitu tutup ya munafikin ta'ajjuban karena ada ta'ajjub ulai anda tahu-tahu kila samudayane wong alladzina iku akeh aqsamu kang pada sarumpaya alladzina kabeh bilaing Allah jada imanim kalawan nemen pirang sumpah ya alladzina goya tajhadim kalawan katog ittihade atau nemen-nemene alladzina fiha ing dalam iman innahum la ma'akum ing satuhune alladzina ikut tetap sumertana sira kabeh fidini ing dalam agama wala ta'ala ngadaw Allah ta'ala ing lafaz habitat a'maluhum habitat lebur batalat tegese batal apa amaluhum pirang-pirang amale alladzina salihatu kang saleh fa asbahu maka dadi alladzina sariku dadi alladzina khasirina iku kang tuna kabeh di dunya ing dalam dunya bil fasihati bil fadihati kalawan dan memeleh al akhirati dalam akhirat bil iqabi kalawan dan siksa kamari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan larangan keras antara mukminin jeung kafirin aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani ulah bersama sakala ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususnya kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali sebagai pemimpin-pemimpin pengurus-pengurus ulah bae sama sakali nyana mah ba'duhum auliya sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna
geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh ngahancurkeun Islam tiba heula terus datang ka kuari huhahehe tetep pedeg ngahancurkeun Islam di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang di Amerika nage Islam teh aya di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna di Jerman Islam aya di Perancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Perancis ieu hese dileungitkeun moal bisa atuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat takarak geus pasantren kos kieu aya bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji geus kabawa arahna ka liberal ka ditu geus kabawa ka kapitalis ka ditu eta kakarak terjadi kiamat kuari mah paling kacau-kacau bae kacau mah pasti jasa tapi masih kene aya nu handal aya nu handle aya kene anu gagah urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil urang ngadenge kitu Saddam Hussein hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin kuari lumayan lain lumayan najet ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih kene masih kene hebat masih kene luar biasa nah iyalah dunia Islam kuarit keur dibombardir geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah pokona hancurkeun geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih geus puguh Irak sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran tetep bae bakal jasa bakal dibom ku Amerika moal mang-mang deui bakal jasa tinggal tunggu waktuna bae memantaknya nama daripada lemah maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae mulai ti kuari dididik budak ti SD keneh supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran engke beres Iran Cikupa tuh panggilan nama lodar orang si kobang geus pokona sebab didinya aya citra nah eta pusatna didinya masyaallah di ditu make senjata anu ampuh F150 ari urang Cikupana make pepletokan jaga mangkaning takal darawakna geus eueuh geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha bae nah ieu lain lalagaan ieu teh diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat lain lalagaan ieu teh Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagon nyana ngarobrol musyawarah para seton-seton ada apa ini di Indonesia geus sabaraha puluh tahun geus sabaraha triliun nyana ngabeakeun danana jang kristenisasi Indonesia ya tapi tetep teger bae maut ye col muncul deui maut ye col muncul deui masyaallah alhamdulillahirabbil alamin sangkilang bobrok nagarana rakyat nama tetep utuh diais kunyana nagarana pemerintahanana rakyatna tetep anti Amerika kajen deui kumaha ge nu penting mah sarolak gararaji ibadah geus biasa kitu pokoknya mah kayak ujung-ujungnya mah tenang we perang we kajian kuku mah yakin jasa ieu mah perang jasa yakin jasa lain 100% deh ieu mah 100 sama 100 perang jasa ieu mah kumaha teu perang atuh deuk kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal ai rakyatna masih keneh make Quran berarti pajiin pemerintah kakenca masyarakat kakatuhu diais kiai-kiaina supaya masuk liberal hiji dua asup deui ka urang nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika dibere dididik ditanggal liberalkeun jil ngaranna tetep bae datang ka urang disenserikeun ku santri hehehe bergerak sia di ditu mal bisa haram marhaba bidah marhaba malah embat marhabana dicelinyana deui teu bisa ka Indonesia heran ya heran
nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teuing tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah geus ku Persis geus ku PKS geus tita ulah malah make sapeker ila hadarati sial cek nyana teh tetep bae teu bisa bingung di Amerika geus triliunan ieu teh misionaris lagi anu di Belanda nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam anu di Bandung nu kuarikeun ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi ti Vatikan ti Roma ka urang marah harasup Islam aya naon di Indonesia luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin seger bae di Indonesia komo muludan mah dog beres mawa berkat seger ih kita bisa dilegitkan tuh bisa mata kalau mau nanyakan pasar Cikupa jeung pasar Kemis iya sih iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud datang ka cau nu petot beak kabeh berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus nu disebut cau hansip teh beak kabeh ieu berkah Maulud insyaallah SEun di Indonesia mah lain lalagaan sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelema letik kemudian nyana teh diutus ku Vatikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia kristenisasi modalnya na bae miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam nyana kuari ngomongna Islam bae cak nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen salah itu ceknya salah komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage salah total orang yang masuk Kristen itu salah sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan tidak ada lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya itu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan dicerca langsung harus dituhankan tak iya anu besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel tak eta teh anu trinitas Bapa adalah Tuhan Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung katanya Tuhan itu kan satu. Maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran tilu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya tilu. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah, ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia. Jangan mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkolkeun Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong. Dan berbagai misionaris nu baheula ngiristenkeun Indonesia ngaromong salah itu coba gedengekeun pidatona nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun geus dilain-lainkeun aslina Injil mah Tuhan adalah Allah subhanahu Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya tidak berbeda dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranna dek ditimbulkeun deui sedengkeun cak Kangjeng Nabi la kaisara ba'dahu eueuh kaisar sabada paehna kaisar tidak ada cak Kangjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti tidak ada kisra setelah mati kisra cak Kangjeng Nabi bener pi Kangjeng Nabi eueuh kaisar jeung eueuh kisra nah kadieu kakaisaran teh bahasa Kangjeng Nabi kaisar di urang mah kaisar kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja itulah disebut konsili
adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja nek ngaburkan Tuhan anu asli. Terus ti mimiti kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh. Nah setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar. Nah kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Iya kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyanana pausna coba. Nu kunyana diulah-ulah, orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ai ieu na hudang? Bingung nyana, jadi jelema suci hayang tapi nu ieu na hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah guys kendah eta mah urusannya anak dek nipu urang mah dek nipu Al-Quran dek nipu mukminin pek urusannya anak urusan urang mah urusan urang bae urang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tattakhidzu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia RT ulah Nasrani RW ulah Nasrani lurah camat ulah Yahudi Nasrani bupati ulah Yahudi Nasrani terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani teu pernah aya presiden Yahudi teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Aduh leuwih parah atuh boneka-boneka na ieu di urang teh kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadar nyaho bae asalnya hobae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta ku bule nu kuari mah hideung teh di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an liberalkeun kapitaliskeun yeuh negara teh maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja hiji masjid hiji gereja lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi. Nah ieu demokrasi teh kos kieu ye nya dengan hak asasi manusia HAM teu anggeus-anggeus urusanana tetep we nu gede makin gede nu leutik makin leutik nu gede ngegelek ka nu leutik nyepak ngikut ka nu leutik ieu adalah HAM kos kieu urusanana sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun nu taun ieu mah kieu taun itu mah kitu buatan manusia eta nu ku urang dipercayai ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah urang kurang percaya ngomong doang percaya buktina teu dilaksanakeun ieu teh eueuh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim eueuh berarti negara urang teh bisa disebutkan negara bok-brok jadi bok-brok bin eta negara tapi urang nama alhamdulillahirabbil alami di tengah-tengah kebok-brokan negara lantaran teu make Al-Qur'an berarti bok-brok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebok-brokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh anu geus 12 kali jadi wali teh wali aya dijadikeun ulama sholihin loba sholihin dan lain-lain sebagainya iyalah di tengah-tengah kebok-brokan negara tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an bisa ngajelaskeun Al-Qur'an bahkan anu make mah ih kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah geus tereh paeh kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal kajen teuing yang sia tah mah urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal paeh nu geus loba tadi Indonesia mah nu kos karar itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai kula mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutikna mah nyana kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang ceurik bertentangan camat bae ge loba nu bertentangan jeung nuranina
sarua bupati ge di Nurani nama aing teh jalain ki didikan awal nama basic nama ieu teh alif jabar abe jabar ba. Ieu teh lain kieu tapi ka dieuna. Nah, kulantaran nafsu tak bae eureun jadi bupatina atawa geus kolot. Masih kene ngan geus kolot merenung nya. Eta kos kitu teh hese lain lalagahan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun di monopoli ku nyana bodoh nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing hade nu nyahoeun ka alif jabar abe jabar ba aba min jabar ta min jabar ma ta jabar ta mata sing jare sia jabar sia mata sia sing hade ta itu kene bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah keur brok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalugina teu pati hararedang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang laluasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto trek putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam kuari geus ada perintah batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu. Nah iyalah ulah sakali-kali deui nyen pamimpin Nasrani jeung Yahudi. Lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim. Sedengkeun cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim. Sing ade urang teh ulah termasuk jelema nu zalim. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik tak ieu bakal kadeu nyana engke gegeuraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun yaquluna ngomongna nakhsha tusibana dairah tempan urang kabehan besi kakenaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha sedengkeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas can sampurna kakarak endek agag-agagan hungkul lah mani nyalindung kanu jelas bae ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit cak sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq ketika tek Ubay Abdullah bin Ubay teh ya ngobrol jeung Ubadah bin Somit begitu ngobrol cek manehanana kieu Ubadah jasa benerna mah ieu urang teu puguh dipimpin ku Muhammad perang sanggeus perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh urang diembargo pan ku Yahudi hese dahar, hese nginum, dibekot ku Yahudi teh. Komo lamun ka dituna urang paila, hujan-hujan, kabelah dituna teh kemarau panjang, sedengkeun nu boga duit bapan Yahudi jeung Nasrani. Lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang. Geus aing mah kajen kumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae. Kajen kumaha ge tetep bae. Eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu. Cak Ubadah bin Somit teh teu kitu. Cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajen kumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula geus lila hirup jadi Yahudi
geus lila kula bergaul jeung Nasrani. Ja nu jelas urang teh ngan saukur nindes doang. Ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad, tetep bae. Aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani. Kuari mah aing mah deuk berbalik. Aing deuk jeung Muhammad bae. Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi. Kieu hampura Kangjeng. Lain kuna naon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu ta ieu mah kula sakadar bebeja kula mah ieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kumaha tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi tah caknya na teh caknya na munafik aing mah kajen kumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu na hese dahar pan blon da Abdullah tak eta teh keur diperbincangkeun gitu Kangjeng Nabi pantenya hoeun maka turunlah ayat fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeuraan bae dedeudehan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeuleu jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyawan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsha bari minta hampura ya ka Kangjeng Nabi kami berbalikna ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik da ka rombongan Yahudi teh ye kami teh rarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres we disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pan dikucuran sedengkeun walayati amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke ka ditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik itu nu belok ka Belanda loba jasa anu tadi nak bangun tegerdak dibere susu doang susu dibere susu ku Belanda teh milu ke Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara teu saeutik eta nu kos itu prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh diurang ge kos itu masyaallah. Ya kari atuh kiai ge sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae. Dipanggil ku Golkar. Dayahna ieu bae. Aju bae naik panggung. Hidup. Aing nu kamari mamawa takrib. Nu kamari mamawa riad, ku ari mamawa anak map. Hidup. Pan eta teh ngahidup-hidup liberal ngaranna. Nu mantap kiai ararembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran ai sapopoe nu diceklan takrib jeung riad ai di panggung hedo cak Allah ditolol teh kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh nyana sok mikiran kunaonnya jaca aing cenah maca kitab kitu-kitu keneh ngajelaskeun kitu-kitu keneh hate sia kiai goblok emang golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu pan nu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup Allah nalekeun tolol tah budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol tah kiai itu nu lain kiai ona memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial atuh kumaha tah ngahidup-hidup kos kitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riad kebelah dituna nu ku urang dibaca tadi kebelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna ku jana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tah nu mantak teu kapercaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar ti sungut kiai Golkar teu laku
laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto. Mamarahannya nak, marah tinggal marah aja teman Allah nu teu ngalakukeunana. Sabab naon? Lain disungut, lain di hati. Ai hatena Golkar, ai sungutna Quran, itu bertolak belakang. Budak leutik ge ngisingan nya hitutan tut. Budak leutik hitutan. Besi teu kaharti, salah hatena tah hate salah, lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi. Berarti ka dituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun. Gitu teh mun dijerokeun mah kurang janten aing mah. Sia katipu, nya gentengan katipu sia teh yaho berarti sia. Ieu teh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang, leg-leg ku sia motor. Oh, jerona kos kitu teh. Cenah meureun teh zaman Soeharto, zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah. Sawaun kana fi zaman Soeharto, wa sawaun kana fi zamami fi zaman SBY. Iya pada bae ge. Iya ge, weh, ora beda. Ya mengkonon sia mah. Aduh, jurig urang mau numpak kuda beureun ka dieu tah. Atuh ya isi mah kedeleng bengong mengkonon ge. Ora iso ya. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Tah, namantak mangga bae endek mah. Ulah urang mana sebabna aing isarekan ku atuh ku Gusti Allah. Los ya are endek. Los ai endek mah. Pek hayuh bae tuh sia. Ngagugulung nu kos karana itu. Qur'anna dibacakeun ka santrina, tapi nyana ngahayu-hayu hukum menang manusia. Lamun nyaon kiaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disebut. Isin atuh. Oh, dibawa dipapagkeun make sedan. Oh, dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai. Wah, aing hebat cek jadan dail. Naik kiai. Hidup nomor 2. Hidup. Khairul umur ausatu aja jadan dail. Bang bagusna tengahna. Aing awewe nu tengahna mah aja. Tolol teh kiai. Aduh, sakada dipapagkeun dibere 3-4 juta. Eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun. Mantak teu percaya. Lah daripada aing santri eueuh nyeun yayasan aing. Emang orientasi ka dunia atau dunia bae terus. Pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajian kumaha ge. Sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat ti mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah ale eta mah rada deres suka kitu mah. Eta nu pelampiasan. Santri aing baralik aing mah manjing nyeun yayasan. Cek Allah tolol sia. Lain tobat ka aing. Endahan hayu gogolong ka situ beuki acur bae terus bae. Beki bau. Bau maknawi, ai diambean mah tuh make minyak izengin. Maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau mah. Teu karasa lain tobat tambah leleb. Amun deuk make Al-Qur'an atuh bacakeun. Geus, ngaraneh bae ka ditu. Tah nu sakola nu karuliah los ka ditu. Sok saya terus. Kendaraan moal kebeli paling 1000 tahun doang mas. Terus, ayo santri-santri teh ulah, ngadoakeun bae supaya aman. Ayo kudu milu. Aduh, aing liwat dari teteh. Ayo kiai sorban make udang-udang. Oh, ieu mah liwat keur kampanye. Gula mah liwat deuk kae kitu mah terus make sorban, make jubah deui. Jubah mah para di salat, kiai tolol. Kula seuri beri jendela. Aing bau ka si eta. Bener aja acak-acakan ka dieu. Acak-acakan nangsa ngacak-acakeun nang Allah atuh. Lantaran lain di hati, lain di sumut. Beres tepuk di kos kitu. Geus lamun aya kiai nu hidup-hidupan kos kitu teu kudu didoakeun ku sasa. Uji ajur sorangan. Nafsan tusibana dairah kami manumantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin geus ka ditu namun kami aya kasusahan falayamiruna moal aya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami diembargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu
Mentak Allah fa'asallahu ayatiya bil fathi aw amrin min indi. Maka manawa Gusti Allah, manawa ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian. Lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa. Eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti. Jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain, mamanawianan lain. Ngan bahasana bae fa'asa Allahu ayatia. Padahal manana teh yakin jeung pasti. Fa'asa Allahu ayatia pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kamenangan. Lamun jelema memperjuangkeun agama, total memperjuangkeun agama. Telurak lirik kana dunia, telurak lirik kana materi, telurak lirik kana makhluk. Fa'asallahu ayatia bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun. Basi jasa ieu teh fa'asallahu ayatia bil pati ngamenangkeun. Lantaran Kanjeng Nabi izhari diri keur ngajelaskeun, keur ngaopenkeun, keur ngebrehkeun, ngalahirkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti tapi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskan fa'asallahu ayatiya bil fathi pasti Allah bakal mereka menangan ditulungan bin nasri nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah nu asli ditulung ku Allah eta ka Kanjeng Nabi kuari ge sarua bae lamun ngajelaskeun anak lamun manehanana memang liilai kalimatilana beneran ditulungan ku Allah geus sabaraha kali dibunuh Osama bin Laden tetep bae ditulungan bae dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu zaman kejayaan Islam di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh naon sababna ta lantaran izhar dina ieu setengah-setengah kiai bae ku ari boku urang kiai di deuleuna setengah-setengah agama 50% dunia 50% buktina ketika disogok daek ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngerau keuntungan proyek ciu tuh mantak ieu Yahudi jeung Nasrani teh nyaho kelemahan Islam adalah duit cakena dibere ku nya deuk ieu naon majelis bangun nya naon deui sekolah bangun nya naon deui pondok pesantren bangun tak setelah dibangun lek bae meunang ti Nasrani nyieun nya gereja belah dinya geus moal bisa ngomong cau au minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia aing nyieun gereja dinya eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dibangieun negara kita kan demokrasi atuh udah sama-sama saya dukung kamu sekarang saya dukung kamu endahan kiai anu ceramah saudara-saudara salantaran di negara urang mana negara demokrasi kamari urang dipanggieun masjid saking mewahna urang beribadah atuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nya dek nyieun gereja belah dinya yuk urang gotong royong di gerejanya tolong teh coba kiai goblok teh kiai aya eta di Cisoka hiji kiaina belah raja hiji kiaina nu kos sekarang itu teh pasar Kemis doang eueuh alhamdulillah di pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae nya aja jadi itu kumaha acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai ieu anti kiai itu mah kos kitu da kumaha tuh beki bau bae di mata muslimin mukminin bau kajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangan ilmu di dadana loba teu hayangan nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik ieu lah kos kitu teh nyaho kelemahanana nu mantak geus ulah bae geus ulah titik agama hiji geus sakitu bae malah mun bisa mah nulu dari teu kudu hayang berkat kecuali gede cenah kieu masuk kitu emang kitu sebenarnya di urang
Fa'azallahu ayati bil fatipasi Allah bakal ngamenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama anu murni agamana. Musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslimah sanajan nu tilok salat ge aing ngadengkeun lah carana teh bener nu kumaha sih nu bener kumaha sih teh lah nyaho kuari mah cak kiai teh ya cak kiai mabok haram awas ya nyana mabok tapi tetep aja nyana ceramah goblok sia haram mabok nyana ge mabok padahal sia nyaho ti mana aing ngaji di kiai sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum mah hukum jakeun teh tolol tah kos kitu teh goblok eta jelema nu kos kitu teh jadi tetep jara ge ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram sia mabok aing ulah lain jakeun teh aing mah lain deui aing mah lain deui pokona haram dah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram kredit zaman kuari teh haram aya ge kredit teh nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngredit motor goblok sih haram tah sia ulah ka aing heulana lawan ka aing mah butuh siapa ulah itu tuh nu ngredit ribut nu ngredit jeung nu ngredit ribut aing diharamkeun ku sia teu ngredit bae ieu aing mah ngan ngaji atuh aing ge sarua ngaji sia ngredit teh atuh aing ge sarua ngredit sia ngredit atuh ulah marah henteu tetep marah nu ngredit tolol eta jelema ya karim azallahu wa yati bil fati pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun nganjeurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah au amrin min indih atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna dihareupeun mah subuhun daud tapi dutak ditukangeun mah meurepan tah eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amrin minidi Muhammad bakal kanyahoan ke ge kadeu kabukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan ke ge ku anjeun Muhammad bener bae nu tadina Abdullah bin Ubay jeung serombonganna dihareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha cek Muhammad bae tapi ternyata kakara dihareupeun jeung lah permasalahan perang leutik tapi tetep bae nyana ngagelok ka ditu nah ieu bakal kanyahoan cek Gusti Allah bener bae rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin maka jaradilah para munafikin teh kana naon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamangmangan jeung asi-asian jeung para kafir hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh tadi namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni tadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput dibuni-buni dirahasiakeun tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad kemudian asi-asian jeung kafirin ngajadikeun kafirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna sebagai pamimpinna kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung jadi nyana akhirna kabuka isin nu mantak fayusbihu nadimin atuh akhir namanya jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teh iman ka Kangjeng Nabi atuh makin menjadi-jadi kuari mah وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ tinggal mukminin bae anu nyaksikeun karombongan Abdullah bin Ubay teh heran kabeh ngararobrol hareran kabeh heuy
coba kadi coba orang karumpul di cek mukminin enak aya teh Abdullah bin Ubay di hareupeun mu Kangjeng pohara amatnya depakna depak luar biasa aju di urang ngeunaheun jasa ngomongna jeung barahanna pohara jasa eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana mun aya nanaon teh mah nyalalah nu dihareupna jaka Muhammad sakitu depana ka urang sakieu sopana balabahna anu luar biasa eta Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah emang kunaon gitu aduh pan nyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak nyana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh ieu urang ka maneh ge babarengan skala kacai jadi salui ka darat jadi saloga kayu urang babarengan sasapa pait saba manis pokona mah yuk urang babarengan pan ngomongna kos kitu eta Abdullah bin Ubay tah kos kitu tah tapi pan eta kuari deuleu tuh kuari nyana horenganan jeung Yahudi jeung Nasrani aduh ampun eta urang katipu cak mukminin teh eta teh ngarobrol kos kali itu emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin lain kunaon buageurna jeung sopan santuna pinterna nu luar biasa mun kurang kadeuleu di hadapan Kangjeng Nabi masyaallah ngusruk depak tapi horenganan hatena ka ditu tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin ku tingkah Abdullah bin Ubay mantak wa yaqul ladina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna ketika dibongkar kedokna para Yahudi tajubali heran ye aha ulail ladina aqsamu billahi jahda aimanihim heran amat apa eta jelema-jelema eta anu tatadina sumpah jana teh ngumbar sumpah nu sumpah ge pohara jasa sumpah ge cak nyana teh innahum la ma'akum eta pan sumpah nyana sanyana kami kabeh ieu adalah pendukung marane nyana sumpah make innahum la ma'akum ieu bahasa mukminin bahasa nyana nama kami bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung ka marane ngadukung perjuangan Muhammad disapertikeun ku mukminin heuy pancak nyana teh cenah innahum lama aku nyana teh pan cenah deuk babarengan jeung urang ngomongna tapi pan kuari ka ditu herannya aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganana munafik teh kos kitu dibuktikan kuari ku urang di urang kos kitu persis di urang nih percis jasa masyaallah eta si budak ai kapanggih keur naik motornya mendak hampir ngaguling motornya ku mendak nanya eta waduh luar biasa horenganan hatena mah masyaallah kanyahoan kabeh ih eta sakitu bageurna hanes urang harita mah dijadikeun pamimpin masih pan ketua DKM horeng kos kitu horenganan teu kanyahoannya ku urang katipu beh urang mah ngarobrol teh tah munafik teh kos kitu mah sing ade basa anu mendekna handap teh sing ade soang mun keur anjeun kitu aya urang heot teh ka handap parek macok soang eta masyaallah teh soang ya karim ada munafik teh atuh potongan soang orenganan ya Allah ya Rabbi tuh kan padahal dia sumpah bin Ubay innahum ma'akum tapi ternyata horenganan aduh ampun mantap habitat amaluhum fasbahu khasirin hancurlah batallah pagawean aranjeun anu baragus nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam dakwah Islam nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan eta teh kapan amal bagus tapi ternyata horenganan nyana milu ka Yahudi habitat a'maluhum hancur total pagawean nyana amal nyana nu bararagus beak kabeh Kulantaran sakitu atuh fasbahu khasirin. Jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana, dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kangjeng Nabi di hareupeun mukminin
geus mukminin ge nyarahoeun kakedokan dibuka kedokna dibuka tutupna dibuka nyaok bahwanya munafik isin di akhirat ge disiksa ku Gusti Allah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka naudzubillah min dalik mantak sing hade di lembur urang ge loba jasa aya hiji di hiji daerah dek nyin gereja kemudian kabeh menentang aya ustad dibere duit rada gede meureunanan ke masyarakat tuh tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nya mah teu ngadukung endahan ustad nu ngadukung berarti eta ustad munafik teh kos kitu teh munafik teh ustad eta ngaranna ustad munafik malah kiai deh kiai mah ngadukung minimal atuh ulah mere support kiai mah minimal sukut bae atuh kadanan ku nang tangan mah deuk iraha deui atuh urang nang tangan kafir anu jelas can nu beujeuh lah di daerah urang mah teh aya pembangunan kos kitu teh lamun aya pembangunan gereja masalahna lain sekedar gereja mah aya dewan gereja nya nama bergerak melalui gereja beda jeung Islam masjid teh hanya sekedar ngaji keluar masalah anu bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren aya gereja mah justru gereja aya dewan gereja disebut aya konsili hartina perkumpulan dewan gereja nu sakupna aya nu internasional aya nu nasional matak aya gereja bahayana gede jasa kiai make rekomendasi kiai Golkar teh izinnya anak kiai munafik kita lah kus kumaha sih naon nu dibabaca kunyana Quran pan urang teh ulah resep komor hidup mah bahaya jasa kecuali urang geus jadi wali kemudian urang jadi pamimpin jadi gubernur urang teh atau orang jadi bupati nah masuklah ke gereja lain dek ngadirikeun gereja dakwahlah di jero gereja supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak kadituna supaya arasup Islam apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegeden asup ka gereja merelah petuah aya hidayah asup ka jero dadana konsulah nyana tek jeung para ulama-ulama 1 kali 2 kali 3 kali emang Allah deuk mere hidayah meureunana ternyata asup Islam awalna ieu teh penggede asup heula ka gereja milu heula dakwah di jero gereja gitulah dongeng pasudomo teh ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja kok begini kaluarnya na konsultasilah nyana jeung Hamzahas konsultasilah nyana jeung Menteri Agama konsultasilah nyana jeung kitu almarhum kiai teh katilu kiai teh asup Islam nu kuari di Bandung teh awalna ngadengekeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna ku nyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ke Tasikmalaya terus ngobrol-ngobrol jeung kiai-kiai asup Islam tah lamun geus kos itu silakeun asup ka gereja dakwah tapi ngizinan nyin gereja mah ulah haram atuh nah, jadi kudu aya satahap-satahapna apa asup ke gereja dakwah silahkan tapi lamun ngizinan bahas sebab bergerakna di gereja Ustad jeung kiai dibere jeung Samsu doang abeh ngebul ya Allah lain bere pirunan atuh tolol teh budak masyaallah salametkeun yuk diri urang salametkeun yuk keluarga urang salametkeun yuk negara urang salametkeun yuk bangsa urang abeh urang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala cintailah Rasul Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuturkeunlah ajaran-ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang tuturkeun para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tuturkeun ucapan ulama-ulama anu balaler abeh urang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandayeut ka sorga ninggalkeun ahli-ahli dunia ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia urang mah lantaran nuturkeun para ulama tah ka sorga tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia ngajeblos asup ka neraka jahanam naudzubillah min
sekali mudah-mudahan orang kabehan disalametkeun keluarga orang anak incu orang disalametkeun tatangga orang ge disalametkeun ku Gusti Allah batur orang mukminin mukminat disalametkeun sehingga orang benar-benar menang ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.